Hatur nuhun ka pihatur kanggo buirna sakadang indung. Ayeuna jalan tos nyemprung najan barita can rampung. Teu jiga kawas bareto taneuh becok batu tinggulundung. Hapunten abdi harita dumaros ibu kamana. Ayeuna tos katingali wujudna sareng tapakna. Mun mulang kaku bangkondang tepati guguru dugan kumargi ibu masihan anggaran jang pambangunan. Abdi ngawakilan kulawargi nu di kubang kondang ngucapkeun nuhun pisan ka ibu Irna. Sanes kumawantun kapungkur abdi naroskeun ibu. Ayeuna mah tos panggih aya tapakna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Ibu Irna, hatur nuhun Pak Tanto, hatur nuhun kasadayana anu tos ngalaksanakeun kawajibana nyaeta ngabangun jalan di tempat kami. Sanaos jalan di tempat kami ieu tacan 100% rampung. Mudah-mudahan tahun payun mah dirampungkeun dupi ka 100%. Mun mulang kaku bangkondang nyereneng sisiripitan kumargi jalan ngaheang kasaba ku pambangunan. Rasana dupelem pisan sanajan manggih tanjakan atohna telalagaan bari monyong heheotan. Abdi ngawakilan kulawargi nu di kubang kondang ngucapkeun nuhun pisan ka ibu Irna. Sanes kumawantun kapungkur abdi naroskeun ibu. Ayeuna mah tos bukti harenjeng bunga. PR tahun payun mah Bu eta jalan anu kanoong tah pas tanjakan noong pas tanjakan mangsal minta eta. Nah mun tiasa mah diprioritaskeun eta teh Bu kumargi be lain lalawara. Sanes sakedik jalmi nu ngajengkang di dinya Bu pohara pokona mah kadulur-dulur sadayana hayu urang doakeun mugia dipasihan kalancaran sadayananya. Telepak ka Bapak Lurah teu hilap ka Bapak Camat nu parantos kungsi nyampekeun kahoyong ti kulawargi. Dulur sadaya urang bareng jaga turaksa wewengkon di tempat urang gotong royong sauyunan. Abdi nganuhunkeun ka ibu Irna sareng Pak Tanto mugi Gusti masihan kasalametan.
punten tina cara abdi tos nyampekeun maklum abdi jalmi mace sok dicarekeun. Mugia mace abdi ieu manfaat kanggo sadayana. Urang ngopi heula, ngopi cap kupu-kupu.